Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu sadayana. Alhamdulillah dina ieu saat simkuring sejang ngadugikeun dongeng pondok dina jejer carios salat dendam anu dibantun dina buku kumpulan carita humor Dulag Nalaktak, buah karya pangersana Bapak Haji Usep Romli HM. Mitra dangu sadayana, kumaha jejer carios salat dendam sumangga urang sami Bandungan kusadayana nyanggakeun. Urang babakan Ciberenuk anu kaceluk sauyunan, aku runtut raut bubuhan meureun masih keneh sakocoran sateureum saturunan, rereongan nyieun masigit henteu gede mahi bae keur berjamaah 10 urangeun mah. Ongkoh deui da pangeusi babakan Ciberenuk teh ukur 8 umpi, jadi lumayan. Tambah salat cuecel di imah sorangan-sorangan. Ari muru ka lemur gede jauh kudu ngaliwatan sawah jeung tegalan. Salat tea tong boro tempatna jauh, deket oge apan hoream ka bina-bina. Tah masigit geus rengse ngadeg, laju netepkeun pi imameun. Tangtu nu kaitung pangkolotna jeung kasebut paham kana bag-bagan agama taya lian timang idromi. Eta cenah boga panyakit cudekan jeung pundungan. Leuwih ti kitu rada sulit hate, teu matak halangan. Ngindung kana ukuran manusa lumrah bae, nu punjul tangtu aya kurangna. Nu penting bisa diandalkeun, pasehat maca doa cukup. Hal-hal sejen bisa diengkekeun heula bari diomean. Nganya kitu, kangaranan adat bawati kudrat najan geus diangkat jadi imam pupuhul lembur. Angger bae panyakit jungkelit, gampang ambek hese paler, tetep nerap di Mang Idromi. Komo kajurungku umur, apan beki koloteh sok beki sagala teu kaopan. Mung kahulag hayang menang sorangan. Nu sejen teu bisa majar kumaha, kangaranan ka imam hayang magak ge disidem bae. Kawas dina hiji mangsa aya pacogregan saeutik di antara pangeusi babakan Ciberenuk. Teuing naon asal mulana ngan akhirna bet nerus. Nu beda paham teh hampir sapangeusi lembur. Sabada dibeberes babarengan, tinggal duaan nu can sapaham keneh teh Surinta jeung Mang Idromi. Dikajeunkeun bae, da ceuk pamanggih sarerea engke ge islah sorangan ieu, papada boga kasadaran pikeun luyu deui. Padahal teu kitu, Surinta tetep asa di teung-teunganan. Kena-kena kangaranan cacah mani teu meunang hojah. Sabalikna Mang Idromi keur mah eukeur perbawa watak asal, turug-turug boga rasa diunghak ku sahandapeun. Beuki neutreg bae, sok sanajan teu nemongkeun oge era ku tangtung jeung jabatan ti dituna mah. Hadena teu nimbulkeun konflik terbuka. Kahirupan di babakan Ciberenuk tetep normal, najan aya 2 wargana nu nandangan perang dingin. Meureun Surinta teu tahan, keur salat Isya manehna ngamum saperti sasari. Mang Idromi ngimam.
ngahaja Surinta nangtung tukangen pisang imam. Barang keur sujud kadua rakaat kahiji Surinta nekad jekuk bujur Mang Idromi didagor ku pereupna. Puguh bae Mang Idromi nyengir tapi nyoba-nyoba jejem salat. Ongkoh rek males kumaha kuriak batal matak jadi uru ara. Jaba Surinta kadenge pindah kabeh tukang ngamimitian deui ti rakaat kahiji ngamum masbuk atawa ngamum kapanderian. Maklum manusa najan imam oge teu luput tina nafsu. Mang Idromi anu niat jejem teh teu kuat kaduru ku kakeheul hayang males. Surinta eueuh urang maring ka saha bae ngan carana lanti pisan. Nepi kana rakaat pangakhirna rek sujud panungtungan, Mang Idromi sakalian niup cempor anu ngetet hareupeunana. Kaayaan masjid ngadadak poek mongkleng. Brek manehna sujud dituturkeun ku jamaah ti tukang. Hampir 10 menit nu sujud masih keneh terus. Teu kadenge imam ngucapkeun Allahu Akbar pertanda nitah cengkat tahiyat akhir. Para jamaah ngadaragoan keneh bari tetep sujud ngucapkeun subhana rabbiyal a'la wa bihamdi geus 40 kali sewang. Imam jempling keneh. Tungtungna aya nu panasaran naha sujud kebal-kebal teuing. Pek disasar palebah paimbaran kosong. Si horeng sabada tas mareuman cempor terus sujud teh Imam Mang Idromi ngorondang. Lalaunan naik ka jandela molos keluar. Ngaculkeun jamaah anu dianggap ngadukung polah Surinta. Ari geus kitu mah kapaksa bae perang dingin anu dipinding-pinding teh bitu jadi urusan gede. Warga babakan Ciberenuk kapaksa lapor ka pangurus desa sangkan dibantuan memeres kaayaan. Atuh lurah, ketua majelis ulama, amil gasik turun. Muka kitab neangan dalil anu merenah keur ngahukuman perkara salat dendam. Eleuh pamiarsa, waktosna kabujung seep. Rupina sakitu carios anu tiasa kadugikeun dina jejer salat dendam. Mugia aya manfaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun kana sagala rupi perhatosan, hapunten dina samudayaning kalepatan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.